lantaran dina poe Jumat teh fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha ta'ala syai'an min amri dunya wal akhirah illa atahu iyyahu. Gusti Allah di jero poe Jumat teh aya hiji jam, aya hiji waktu anu henteu pati ngakuran manusia seorang muslim di jero eta waktu kemudian menta baik urusan dunia maupun urusan akhirat langsung bakal dibere ku Gusti Allah. Poe Jumat tinggal jam sabaraha teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Apakah tas subuh, apa jam genep, apa jam 7, apa 8, 9, 10, apakah jam 12, apakah mantes Jumat atau asar teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Maksud teu dibejakeun abeh full sapoe Jumat teh ulah ka mana? Ulah kamu coba lamun dijelaskan. Oh iya teh waktuna teh jam 12 atau jam 12 kabehan ngintip jam 12 atawa jam hiji ngintip jam henteu pokona mah sampai Jumat bae. Ulah aya nu sempet ka pasar, ulah aya nu sempet ka kantor bangkrut negara, ulah aya nu sempet bae ka mana ka sawah pa Jumat mah geus bae ge kalantas bae 10 tasbihna 9 jual hiji. Subscribe to my channel.